Kumargi sakitu memutkeun Imam Ghazali mah lamun urang tas nyieun dosa buru-buru tuturkeun ku amal soleh nu loba tas nyarekan batur pan batur teh jadi reunghat geuwat kirim sangu jeung dahareun tas munghat ka salaki geuwat di wedah ibu supaya salaki amokna jadi tulus pangampuranna jadi jembar kumpulkeun cek Imam Ghazali amal soleh sing loba naon maksudna hiji keur bekal urang jaga dina poe kiamat kadua bisi urang dina pangadilan Allah didakwa ku batur eueuh deui keur mayarna iwal ti amal soleh lamun amal solehna sacangeum kumaha engke mayarna urang ledis jadi lamun urang tobat teu nyaan teu bisa terus terang ka Allah ka manusia wah cilaka kumaha tuh si loba amal solehna lamun tas nyieun kasalahan buat tingkatkeun amal solehna ibu bieu teh tas ngadelekan saya mah tambahan salat sunat sing loba ibu